Maksud naon? Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Teh kunaon sih pian lumpatan? Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureun ka Marang. Wah. Bobo. Naon Samai biasa teh 10.000. Biasa. 5.000 biasa. Bisa. Tiga teh gimana, Mang? Nah, alhamdulillah. Tuh, boy. Aduh, Pat. Ayam dong, mah. Bisa. Bade baraha. Murah ya, murah meriah, Mang. Murah. Oh. Kualitas bagus, Tapi terjadi, Mang. Oh. Kumaha sih? Alamat itu yuk. Ini jajan. Menyampurkeun seorang mah yeuh hadieu. Larisan ieu ojek. Tuh, Neng. Deh. Itu nang tarikan, Mang. Boro-boro aing encan. Ya ojek mau butuh ieu motor butut kitu ilok payu. Itu ge legendaris sih motor ieu mah. Oh, pasti atuh ojek gak embit. Ya. Benda nu penting mah daekeun motor doyok ge loba lobaan hayangeun motor doyok ka urang da mau goreng urang kan ganteng. Ajeling motor goreng ge. Goblok jelema na meureun. Heeh, nya. Ngaserangan. Kumaha alon mogok di jalan keur mau penumpang. Ces we. Ya moal bae ieu nya daek nungguan da. Ganteng teh eleh pan. Ayeuna geus ngopi can. Boro-boro ngopi, bubu aing teh narik-narik di tadi. Geus urang ngopi. Bukan gitu orang udunan. Aing buat duit tuh ngopi tadi aing tuh. Eueuh, 5.000 ewang mah. baru 5.000. Can narik aing. Kayaknya orang atas di imah kan ngopi-ngopi aja. Bukan mangang geus narik urang ada kopi. Eueuh. Aku nongkrong ojek, tapi teh. Bekelan atuh di imah kopi atas lah. Kayak duit cewek we. Aing tuh buka duit aing. Hai ngomong kopi wae gua mah Bang beli kopi atuh enak 5.000-an kopi menang 2. Kenapa sebatan mewah? Eueuh aing dari karagem ieu non mesin bensin aing. Pak, minta duit. Tuh, sia datang dia duit wae naon sih? Pengen jajan. Aing tuh. Eueuh beak aing tuh can kabudak tah. Jeung jajan. Ngomong tuh buat duit wae, budak kudu aya di mana goceng. Ih, kan sia mah biasana sok mawa duit. Mau age da wae no can narik gua sing ge. Anggar ka dieu teh buku hayang ngopi, juga namanya buka tarikeun. Eta kumaha lamun mogok Meng di jalan. Mogok motor Penumpang Meng. Ojek. Nah, dia neng yo. Ini motor alus mah mogok dia teh membutut motorna. Weh, tenang butut ge. Tuh, ya nyate. Eleh sima mang, ganteng lain motor. Nasib aing Mangkat ayo. Ya selesai we. dasar naon itu mah kabeungeut emang ngagera. Jadi yo. Terus jujur mang. Siap. Apa mang ongkosna? Bareng Pak, kok. Kurang, Bi. Ih, kurang-kurang. Kan numpakna geduaan. Kuduna 20.000 itu, Bi. Kapan numpakna duaan? Jadi meureun 20.000 duaan. Bagi dua. Ada. Iya apa urang yang salah ya? Iya, sok ge. Oh, tapi na 10.000. Kamu ibi 10.000. Berarti sorangan. Kapan meureun numpakna geduaan? Mana sih orangnya? Urang apa mana sih nu gelo teh ya? Berapa 10.000? Geus bi aja nih. Oh, nya. Oh. Geus. Aing nu katipu apa ibi-ibi nu katipu nya ku aing ya. Ibi-ibi juga kan nipu aing. Ojek. Wah, eta Bang somai. Beres yo hujan-hujan kieu mau di somai anet-anet. Mang, renang. Somai biasa teh 10.000. Biasa. 5.000 biasa. Bisa. Tiga teh gimana, Mang? Nah, alhamdulillah. Tuh, boy. Aduh, Pat. Ayam dong, mah. Bisa. Bade baraha. Murah ya, murah meriah, Mang. Murah. Oh. Kualitas bagus, Tapi terjadi, Mang. Oh. Kumaha sih? Mang, lotek.
Bungkus. Ieu teh rasana kan yang kamari teh nganjuk can mayar ya. Ayeuna nganjuk deui meureunnan. Ayo nama ku aing dibayar mang moal nganjuk ieu boga ta duit mah tah. Ih, eueuh ah. Nutup ayeuna rek balik ya. Kira aku yuk loba kena oge arek balik wae. Tutup rek balik rek ieu rek didorong kurang ayeuna ya. Ah biasana ge magrib tutupna oge. Eueuh tutup Mang. Nganjuk wae budak. Moal nganjuk ieu tah ayeuna mah tah. Tah. 3 bungkusan jeunkeun tah duitna tah. Tah. Coba dulu aku lagi. Nya jeunkeun heula gampang. Ye nya Jeun mah. ya ayeuna pan 3. Kurang kena wae meureun kamari Tah kurang. geus tah ke anterkeun ka imah tah aing 3 bungkusan ke nu kamari hijikeun. Oh, oke cing. Ayo nyun. Tong lila teuing. Oh, mau. Ya, sedang mah sedang. Oh, leam main dagang aja itu. Bayar na. Kurang kena wae. Kamari kurang, ayeuna kurang. Kamu ream aing mah. Emang teh nyeri nguras wae aing. Kang, minta duit. Pernaon sih Nyi, duit? Teremok. Waraha emang. 500, makan setorang isukan. Aing mah harga aing ngaladangan 50 bungkus ge. Taware di arah ranjuk. Liur ke dewe tuh, lihatna ge. Kuda isukan, Kang. Tuh. Pendeng ke lah. Yang direntong ke batur. Moal ke aing nyamperkeun ah. Kang, pinjam heula atuh ke batur. Pasaha tuh ah. Aya nu bager da. Jadi sorangan weh. Hayu we jeung Akang. Bejak. Bejakeun weh. Arah kurang. Mau beli bere, hayu. Hayu. Ih, aing mah. Tuh, aing mah gulas ongkos capek, aing numpang jauh Oh, gimana? iya, gimana Kang? Dah, uang lotek tadi kayak cuma wak resep ngajak awena. Astagfirullahaladzim. Iya nu bukan duit teh. Heeh. Pak urang oge karedok can mayar bara bungkus deui tah. Nu pasti tuh bangun emang bukan duit. Henteu Kang, ieu mah jelema mah sok bager, sok pinjam-pinjamkeun duit ke batur. Oh, karedok aing dibayar-bayar kemana nganjuk wae. Kalau wora teh loba tah duit mah tah. Aing minjem berapa juta nya aing. Tah. 1 juta, 2 juta. Ayo balik. Jukur naon nginjem ka nu kos kitu. Gengsi aing ah. Ayo. Enggak, Oh, balik. bager.